Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8. Nah, dina dangut ieu urang tiasa ilubiung dina pangajaran bahasa Sunda sanajan pangajaranna dilakukan secara daring tapi tetap semangat dina ngajalankeun PJJ-na. Pematerian dina dangut ieu nyaeta urang ngebahas materi ngeunaan artikel. Ieu kompetensi dasar atau capaian anu kurang kedah kahontal dina urang diajar materi artikel. Naon atuh artikel teh? Artikel mangrupa tulisan faktual atau non-fiksi nu midangkeun deskripsi atawa pedaran ngeunaan hiji masalah kalawan kamandang sikap anu subjektif ngeunaan hiji perkara aya di masyarakat. Nah, jadi artikel ieu mah sifatna faktual atau nyata teu direkayasa atau teu imajinatif. Terus lolobana ge kamandang panulisna, kamandang anu subjektif kana hiji hal. Ieu disebut artikel. Ciri-ciri artikel nu kahiji ngebrehkeun pamandegan nu nulis. Nah, jadi lolobana mah panulis teh nepikeun pamandeganana kamandangna dina hiji tulisan. Terus dumasar fakta atau faktual, dumasar panalungtikan atau pengalaman. Nah, dia oge diwewegan atau diwuwuhan ku panultikan jeung pengalaman-pengalaman panulisna. Terus aktual atau anyar, terus dumasar dina majalah atau koran. Biasana lamun aya berita sok dilebetkeun kitu. Eta teh sangkan ngawewegan atau ngawuwuhan data dina urang nulis artikel. Fungsi artikel kaji informatif atau mere nyaho mere informasi kanu maca. Kedua, persuasif atau mengaruhan. Ngamaruhan ieu sangkan anu maca teh jadi terang. Jadi atau misalkan anu tadinya teu percaya jadi percaya gitu. Terus argumentatif atau meyakinkan. Jadi ngayakinkeun pamaca yen hal eta teh bener ayana atau hal eta teh kudu dipingannya ku urangnya sajabana. Terus nu kaopat rekreatif atau hiburan. Ge anu fungsina yang hiburan. Tajang sangkan urang teh meka nyaho hiji kasenian misalkan kan hiburan kanggo urang. Bagian-bagian artikel nu kahiji judul. Kita ngaran nu ngawakilan artikel. Terus papada apelnya. Terus membuka atau paragraf awal anu eusina mangrupa pengantar kana eusi artikel. Katilu eusi nyata inti tina artikelna. Kaopat penutup atau paragraf akhir anu eusina teh mangrupa kacindekan tina eusi artikel. Nolaah artikel. Nu kahiji dina urang nolaah artikel, urang kudu maca heula sakali ti mimiti judul nepi ka tamat. Anu salajengna mun can pati ngarti deui kana eusina baca sakali deui. Jadi maca sakali can ngartos keneh maca deui. Atos kitu can ngartos keneh deui ieu tiasa dibaca deui oge. Jadi sababaraha kali oge teu masalah. Saatos kitu urang ninca ka tahap 3 nyaeta catetkeun hal-hal penting dina eusi artikel. Saatos dibaca sangkan urang leuwih ngarti karena isi artikel, urang catet hal-hal penting anu ku urang baca. Anu salajengna mun perlu mah catetanana teh catetkeun oge sawae ahli anu dicutat dina artikel.
Kan dina artikel mah aya cutatan-cutatan para ahli, nyata dumasar kana panalungtikan tea. Nah, biasa dicatat oge. Kalimajian ringkesan tina artikel anu dibaca. Nah, sangkan orang maham leuwih jero, nah ringkes ku urang, ku bahasa urang nyariran. Syarat-syarat dina orang nulis artikel. Nu kahiji ngagunakeun bahasa nu jelas jeung komunikatif. Nah, bahasa lagi kada jelas jeung komunikatif. Nu kadua dirojong ku pamanggih ahli atawa hasil panalungtikan. Nah, sangkan data atau sangkan tulisan orang teh bisa dipercaya kuno maca. Nah, begituna di lebet-lebetkeun pamanggih para ahli jeung hasil panalungtikan sejen. Nu katilu temana kudu aktual. Nah, kudu anu baru-baru ini, yang baru gitu. Jadi berita yang baru atau hal-hal yang baru itu bisa dibikin artikel. Anu kaopat nyata hal-hal anu dipedar kudu penting tur aya mangpaatna. Tangtuna wae urang kedah terang mana anu aya mangpaatna jeung anu henteu. Sedangkan urang dina nyusun artikel ieu henteu teu kuciwa kitu nya kada aya mangpaatna anu ku urang tulis teh. Kelima, kudu dimuat dina koran atau majalah. Nah, artikel ieu mah aya syaratna nyata kedah dimuat di koran atau majalah. Sanggeus dimuat di majalah atau koran ieu mah berarti artikelnya teh atos leres kitu nya, atos aktual sareng faktual. Pamungkas cara nulisna kudu diluyupkeun jeung aturan anu geus ditentukeun. Jadi aya aturan-aturan dina urang nyusun atau nulis artikel. Nulis artikel tiga aya 3 tahap. Kita pranulis, terus nyusun rangkaian artikel, sareng prakna nulis artikel. Dina pranulis nya urang nangtukeun heula naon-naon anu bade dirangkai mungkin naon anu jadi tema dina artikel, terus dina artikel orang bakal ngabahas tentang naon, nah tentang kebudayaan, pendidikan, ekonomi, politik atau naon, orang kudu nangtukeun heula dina pranulis. Terus orang oge kedah mencari sumber-sumber sejenna, sumber-sumber para ahli jeung panalungtikan sejenna. Terus dina nyusun rangkaian artikel kita dina orang nulis-nulis poin pentingna atau rangkaian step by step dina nulis artikel. Mungkin dina tahap salajengna orang bisa nulis artikel kalawan runtuy. Nah, hatur nuhun mung sakitu anu tiasa ku ibu didugikeun. Hapunten bilih aya tutur saur anu teu kaukur rek basa anu pasalia. Ku kituna hidep tong ngan dugi ka dieu kitu. Menengkeun ilmu ngeunaan artikel. Ibu miharep mah hidep teh teras diajar ngeunaan artikel bade eta dina buku atau dina internet mangga. Tapi tetap diniati sadayana niat kana Allah. Moga-moga Allah paring barokah. Hatur nuhun kana perhatosanna. Mugia ilmu anu ku ibu didulikeun teh tiasa masihan mangpaat anu ageng. Hatur nuhun kana perhatosanna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.